Sugri kaum dangu sadayana wilujeng patepang dangu deui sareng Mang Dodoy. Dina dangat ayeuna Mang Dodoy baris ngaguara hiji carios nyambung, carios banjir getih Darmapati bagian anu katilu. Ieu carios teh mangrupikeun karangan Kang Heri Supriyadi. Dongeng kamari ditutugkeun nalika Jang Aji nampi wartos ti Kang Diman ngeunaan Raden Angkara anu keur neangan domba anu ciri-cirina saperti domba anu dikaboga ku Jang Aji. Mangga urang kawitan wae ieu dongeng banjir getih di Darmapati anu bagian katilu. Alatan kasieun saenggeus nampa beja ti Kang Diman ngeunaan Raden Angkara anu keur mikahayang domba anu ciri-cirina sarupa pisan jeung dedegna si Utih. Dina mangsa batur geus baralik ti kebon atawa ti sawahna sewang-sewangan teh, ari Jang Aji mah masih keneh ngajentul di sisi hawangan. Diuk dina ngajamprakna batu anu gede, kalayan rada kaiuhan ku gomplokna daun malandi. Si Utih geus seubeheun ngahakan jukut depa di gigireun dununganana. Tih, kudu kumaha ari ayeuna nya? Bahaya lamun maneh kapanggihan ku Raden Angkara mah pasti maneh bakal dipeuli secara paksa. Anu engkena mah geus moal salah pasti diadu-adu. Jang Aji kituna teh bari ngusapan domba ka memeutna. Si Utih teu ngaberele malah anteng ngahep-hep kituna teh paneutupna siga anu kosong lir anu bisa ngarasakeun kana kasieun jeung kahariwang dununganana. Hi, udah balik. Ngadenge ku Jang Aji aya sora bapana anu nyalukan semu jejorowokan barang direretnya we geuning bapana anu harita kalayan semu gagancangan nyorang galengan nyamperkeun ka dirina. Ori maneh sok kajongjonan ulin teh can salat can dahar kolot mah melang ieu. Kang Atang ngagelendeng saenggeus aya di hareupeun anakna. Sieun bade euih teh Pak. Oke jeung sieun kunaon? Sieun aya keneh Raden Angkara sieun maksa miseri Utih. Oh, geus nyaho perkara Raden Angkara nu keur neangan domba adu nu bodas. Jang Aji ukur unggek sakedapan mah Kang Atang oge ukur unggut-unggutan. Bejaan ku saha? Ku Mang Diman. Oh, paingan geus areuweuh ayeuna mah Ji. Geus areuweuh ayeuna mah Ji. Hayu urang geura balik dah. Geura dahar. Teu kungsi nembal deui saenggeus dibejaan yen Raden Angkara jeung dua prajurit anu marenganana geus baralik mah, Jang Aji semu ngalenghoy ninggalkeun eta patempatan. Dituturkeun ku si Utih ari Kang Atang anu lempang-pang pandeurina tina teuteupna siga anu karunyangeun pisan kanu jadi anakna teh. Saenggeus lumayan lila lumampahna antukna mah Jang Aji, si Utih jeung Kang Atang teh narepi we kaburuan imahna. Ditepas imah ka sampak Nyayati geus nulak cangkeng bari jamotrot. Olah. Bari neutup Jang Aji, Kang Atang gancang mere isyarat ka pamajikanana sangkan teu ngagelendeng ka anakna. Jung ngampihkeun heula dombana terus geura dahar. Ceuk Kang Atang kalayan leuleuy. Kalayan siga taya kabaragan pisan Jang Aji ngoreleng ka pipir imah dituturkeun ku dombana. Karunya budak teh nyi matak teu buru-buru balik teh sieun aya keneh Raden Angkara cenah. Da eta meureunan sieun dipaksa pikeun ngajual dombana, ceuk Kang Atang ka pamajikanana. Apaleun ti saha Kang? Bejaan ku si Diman cenah. Karunyaeun meureun baheula kitu oge. Nyati ukur unggut-unggutan anu saterusna mah ngoloyor nuturkeun salakina anu geus ngalenggahkeun sukuna ka jero imah. Jang Aji oge ari geus ngampihkeun domba mah kebat bae ngoloyor nyamperkeun indung bapana. Geura dahar Ji, jeung itu deui nangka teh dikolak ku mah teh. Tempo we di dapur yuk. Ceuk Nyati kalayan siga nu karunyangeun pisan nempok pamulu nu jadi anakna dina mangsa harita. Bade kapupuhu heula mah. Rek naon kapupuhu? Kang Atang semu keruh.
bade mayar dawagan tadi aya aki-aki hauseun pisan hanaang cenah aji nyuhunkeun tapi da kumaha da aji teu nyandak cai yang dipangalakeun dawaganna nu pupuhu mah aki-aki saha niati sarua kerung ari ngangkana mah Ki Darsa ya. Urang mana duka ari urang mana-mana nama hilap teh ditaroskeun saurna mah Ki Darsa teh bade nepangan putrana di Cimangplang. Ari eta nanahonan geuning mamake gelang sagala Kang Atang ngeuteup gelang anu dipake dina leungeun katuhuna Jang Aji. Puguh ieu teh pamaisian ti Ki Darsa. Saurna teh etang-etang kanggo pangemut ngemut we cenah wios we da sae keune Pak. Mangsa indung bapana keur silih teuteub bari kurang kerung Jang Aji mah gancang bae ngoloyor ka kamarna. Kalayan tekung silila oge geus kaluar deui. Nya geus nyokot heula duit ayeuna. Mun geus diih mah pupuhu gancang balik deui gara dahar. Nyiati siga nu melangkeun pisan kana beuteung anakna. Mohon mah. Nya tadi teh Munah masihan artos ku Pak ku aja dipasihkeun ka Ki Darsa kanggo misar tuangan saupamina mendakan warung ceuk aja teh. Nyakeun we atuh. Henjung ada ka imah pupuh heula mah. Geus kitu mah kalayan gurag giru Jang Aji ninggalkeun kolotna. Alhamdulillah soleh boga budak teh. Hapunten. Alhamdulillah soleh boga budak teh. Ceuk ngiati setengah ngomong ka dirina sorangan. Kumaha we bapana ceuk Kang Atang ditungtungan punya deui. Ulah nya Pramitra. Ngiati juba jebi. Nempo pamajikanna samodel kitu teh ari Kang Atang mah ngukur sareng ngaserengeh deui. Ari Jang Aji saluyu pisan jeung amanat anu diwanti-wanti ku indungna lempangna kagancangan muru imahna pupuh lembut. Ih, reka mana? Di jalan aya budak lalaki saentragan pisan nalah ka Jang Aji. Babaturana tayeuhna rek nganterkeun duit ka pupuh. Oh, tadi urang ke imah maneh eueuh keur ngamandian domba ari ceuk indung maneh mah. Nya, urang rek ka imah pupuh heula nya. Melo ji. Nya hayu. Geus kitu mah Jang Aji jeung sobatna Guragiru ngagedeg muru ka imahna pupuh lembur. Sanepina kanu dijugu ka sampak pupuh lembur keur ngadaweung di tepas imahna. Geuning maneh ji. Kebeneran datang ka dieu. Pupuh lembur siga nu bungaheun pisan mangsa kadatangan Jang Aji teh. Mohon ngahaja Pak. Tadi abdi teh ngebakan domba ka bahangan hilap teu bakal cai kanggo eut. Abdi teh ngaladawagan anu pupuhu da teu kiat haus. Bade diartosan we ayeuna. Ceuk Jang Aji kalayan teu nyaritakeun kajadian sabenerna. Loh, dawagan teuing. Engkop mere atuh bisi sakalian hayang atawa indung maneh keur butuh kalapa kolot keur pupulah ngadawe ku sorangan. Tembal pupuh lembur siga nu ridoeun pisan. Nuhun pisan upami kitu mah Pak, tembal Jang Aji. Lamun dae ieu mah isukan Bapak pesen suluh satanggungan mah. Paraseuna geus kosong. Aya oge suluh nangkat di pipir baraseuh keneh. Bade ngalasuluh kanggo mangkin heula Pak kamari pesen. Waduh. Makanya keur butuh pisan ieu teh. Biasa eta. Enjing oge tapi ngalana ku si Imron. Ceuk Jang Aji kituna teh bari ngareret ka sobatna anu tetela ngaranna Imron. Haik Imron. Mangga Pak. Ya syukur ai kitu mah omat ugarari ngalasuluhna nya. Jang Imron ukur unggul. Saenggeus eueuh deui urusan mah Jang Aji jeung sobatna aramitan sarta anu saterusna mah pating gerdeg ninggalkeun imah pupuh lembur. Ari milik mah di mana we geuningnya? Keur teu boga duit pisan urang mah rek punta-punta ka kolot geus era ceuk Jang Imron dina sajroning leumpang. Sarua urang oge geus era punta-punta ka kolot matak mending ngajualan suluh da hampang nanggungna oge. Ari nu garari malin nya isuka nyampernya urang bari sakalian Jang Imron teh cacap nyaritana sabab rentang-rentang
aya dua budak di harapanana. Waduh, aya si Jamal jeung si Dodo jeung Jang Imron siga nu reuwas. Wah, bahaya ieu mah euy. Rek nyompot da geus nempoheun. Jang Aji anu sarua reuwas. Sok sanajan bari siga nu sieun antuk nama Jang Aji jeung Jang Imron teh neruskeun di lengkahna. Terus kumaha model budak anu pangawakanana rada lintuh rutret ka Jang Aji jeung Jang Imron. Esti mah pupu. Oh, duit. Budak anu rada lintuh namprakeun leungeun. Boga duit no. Tembal Jang Imron anu cikeneh namprakeun dampal ka nu cikeneh namprakeun dampal leungeun. Anu tayoh nama eta budak teh ngaranna Jang Dodo. Itu nate hari Jang Imron semu kurungkutan. Waduh, radahan mah Jang Dodo ngareret ka baladu. Jang Jamal gancang ngadeugeutan anu saterusna mah ngarah-rahan ka unggal pesak Jang Imron. Tapi teu manggihna naon da memang Jang Imron keur teu mawa duit. Goblok sia, dasar sama balangsak. Cuk Jang Jamal nyuntrungkeun Jang Imron nepi ka gugulitikan. Mana sia? Jang Jamal ngetep Jang Aji. Oga dengan ukur sakieu Jang Aji nembongkeun duit kencring anu bahanan dijieun tina tambal. Rohon hula mol Jang Dodo nyelengkeun. Teu ngadagoan dititah 2 kali gancang Jang Jamal ngadeuketan sarta ngarah-rahan unggal pesak Jang Aji. Goblok sia. Ya keneh sia. Jang Jamal muncereng mangsa arampa aya duit dina pesak tukang calanana Jang Aji. Eta mah keur mayar udunan ngaji mah. Jang Aji semulu mengis. Wah, udunan teuing sia. Tempas Jang Jamal kituna teh bari gancang rek ngodok pesak Jang Aji. Cengkang. Wah, Jang Jamal kokodok kana pesak tuur Jang Aji. Ngajekluk kana dadana. Hapunten tuur Jang Aji ngajekluk kana dadana Jang Jamal nepi ka cengkangna. Oh, belum. Wah, ini ngelawan saja. Jang Dodo nyelenteng. Siak. Jang Dodo nonjokeun pereupna lempang pisan rek ngalabeungeut Jang Aji. Lep. Jang Aji gancang le ngelok jebron. Bareng pisan jeung ngeplasna tonjokan Jang Dodo. Pereup Jang Aji ngacekup kana dada. Ah, ma. Jang Dodo ngagoak disusul ku awakna anu ngagebut ninggang kana lemah bola. Jangkung gede ge eleh ya. Jang Dodo ceurik bari nyambat indungna. Nempok kitu ari Jang Imron mah bati molokok teu nyangka geuning sacongo buuk yen Jang Aji bakal wanian ngalawan Jang Dodo jeung Jang Jamal anu geus kawentar harak sarta padami kasieun ku barudak anu santragan di lemburna. Ari Jang Aji sakedapan mah molah ulang-ulang siga nu bingung. Olah. Rindit sia. Lamun kumawani harak deui ka batur disiksa ku aing mah. Jang Aji siga anu ngadadak gede kawani kitu teh bari retret. Dua budak anu pating goletak dina tani. Ampun Ji, ampun. Jang Jamal ampun-ampunan. Saenggeusna nyengkah Jang Dodo anu masih keneh ceurik mah duanana arindit ninggalkeun eta pentepatan. Ih, maneh wanian euy. Jang Imron kulahak-polohok neuteup sobatna. Tuman diantep wae mah tuh dah mungkin wani. Jang Imron ngan ukur unggut-unggutan. Geus kitu mah duanana pating gerdig neruskeun deui lengkah sajeroning lempangna teh. Ari Jang Aji mah loba hulang-hulang siga keur aya nu dipikiran. Waktosna para wargi sadaya. Rupina dongeng urang cekapkeun heula dugi ka dieu hapunten tina samudayaning kalepatan. Kalayan ulah hilap di like, di komen, sareng di subscribe Mang Dodoy channel. Hatur nuhun. Wilujeng kantun